Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui saramangking ce. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana di pedar ieu cariyos simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya hatur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Dinten ayeuna teh masih nyarioskeun jimat panglaris bagian ka genepnya ye karya Ibu Enok. Kumaha lajengna ieu cariyos mangga urang kawita. Harita nyoning siap-siap rek mirun seuneu di goah kituna rek nyangu. Keur mumuluk budakna jeung salakina barang bray panon poe Kang Oding ngahudangkeun nu jadi budakna. Jang buru gugah jang bade angkat sakola moal budakna nguliat sabari heuai melong ka bapana nu geus rapi. Bapak bade ka mana bapak teh? Tos rapi kitu. Apaan bapak mah bade ka kota jang. Ayeuna bade angkatna bapak. Nya hayu atuh. Buru-buru gerai bakeula ngadenge sora bapana ngahudangkeun lanceukna. Atuh si bungsu milu hudang gap diais ku Kang Oding. Kaluar ti kamar anu cikal terus wae ka tukang rek muru kamar mandi. Barang nepi ka goah budakna bingung nempok indungna nuker ngakel sangu buukna geus baseuh. Emak sinarieun emak buukna baseuh. Kunaon kitu ujang? Henteu wae mak. Pedah nempo buuk bapak oge baraseuh kabeh. Cek budakna sabari leumpang kaluar ti imah. Sanggeus ngakel Nyi Oning terus ngagoreng tempe sabari ninyuh cikopi. Keur salakina sangu jeung goreng tempe haneut. Keur nyarap geus disiapkeun dina luhur meja. Budakna nu cikal mah geus rengse mandi. Geus di baju saragam. Jol kaluar ti kamar sabari ngajingjing sapatu. Aa nyarap heula ka dieu buru. Si cikal ukur manut gap kana piring kosong. Nyuk sangu tina boboko jeung tempena sakeureut budak teh ponyo naker dahar. Bangun nu nikmat nyarap goreng tempe haneut jeung sanguna haneut mah. Jang engke mun taya bapak wayah nanya anjeun teh kudu ngabantuan emaknya jeung pangalakeun suluh keur paranti nyangu jeung masak. Sina nurut kana omongan emaknya jagaan adi maneh. Lamun emak keur ngarambet ka batur, nya pak pasti. Sanggeus budakna nyarap Kang Oding terus amitan ka Nyi Oning jeung si bungsu. Neng apa mah bade mangkatnya. Tekenging nakal neng teh. Tekenging rewel dungakeun bapaknya geulis. Sina babari usahana. Sina lancar rezekina nya. Amin. Nya Kang. Kunyai dinungakeun akang teh. Sina lancar sagala galana. Sina salamet di jalana Kang. Mihape budaknya.
Nya atuh amin. Doakeun Nyai Akangnya sing lancar sagalananya. Amin. Nya kukuring ge didungakeun pasti sing salamet di jalan. Pageto bisa kumpul riung deui, paamprok jonghok deui, dibabarikeun usaha, dilancarkeun rezekina nya Kangnya. Nya Akang angkatnya Nyai. Kituna teh ngusap budakna nyoning terus nyalam sabari nyium leungeun nu jadi salaki. Emak, ujang oge bade angkatnya cek budakna kituna rek lempang bareng nu jadi bapana ka jalan. Nya Kasep hati-hatinya ulah bangor di sekolah cek Nyi Oning sabari ngusap sirah budak. Assalamualaikum Nyi cek Kang Oding kituna jeung budak uluk salam meh bareng. Waalaikumsalam bring bae bapak anak terus lalempang ka jalan dituturkeun ku sorot panon Nyi Oning jeung si bungsu sanggeus teu katampo deui mah terus wae lempang ka tukang rek nyeseuhan baju kotor ka sumur. Neng hayu nyeseuhannya wang sabari ibaknya cek Nyi Oning ka budakna nitah lempang ti heula da hese ngelek mah komo aya baju kotor. Orang kocapkeun ayeuna Kang Oding nunggeus nepi ka jalan terus pipisahan jeung budak. Jang sing pinter sakulananya sing inget bantuan emak jagaan adi maneh ye acis jang jajan di sakolanya cek Kang Oding samemeh neruskeun lempangna ka imah si Uned. Mohon Pak hatur nuhun acisna Bapak sing hati-hatinya. Mugi-mugi we Bapak teh tiasa Pak abi teh hoyong meser TV. Meser TV Bapak cek budakna sabari nyalam. Amin. Jug gerak ke sekolah jang ulah bangornya di sekolah sing nurut ka bu guru. Anya Pak nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak tibang unggut indit terus indit. Kang Oding neruskeun lengkahna reka imah si Uned sabab cenah mobilna nungguan. Barang geus nepi ka imah nya wae geus loba jelema nu rek mangkat kari nungguan sabaraha jelema deui nu tacan datang. Ding asup kana mobilnya. Ieu teh kari 5 deui nu can datang teh. Sora si Uned dihareupeun imahna. Kang Oding manut wae terus asup kana mobil. Barang gek diuk terus mobil dinyalakeun mesin. Sanggeus aya kana setengah jam nama nu ditungguan tacan aya nembongan antuk namah mobil terus jalan wae. Sugan anu limaan teh nungguan di pipir jalan galayeng mobil indit. Sanggeus dititah ku si Uned kasampak di jigir jalan aya 5an jalma nuker nungguan mobil. Pir, dihareupeun Pir. Tuh, jalema mah kana ragok di jigir jalan cek si Uned kituna nunjuk anu keur naragog anu sabari ngagandong tas ransel. Teka catur di jalana wanci lingsir ngulon diuk geus elek sekeng kabeh. Bujur asa panas hayang gerak-gerak nepi ka tempat nu dituju pikeun Kang Oding mah
Nutara mangkat ka kota asa lila tedaek menepi cangkeng asa panas dina mobil. Duh lila keneh kitu ka kota teh. Nah asa lila teuing ya teh. Cangkeng asa panas diuk ge duh. Gara-gara tepi ya teh. Gara-gara tepi geus teu kuat panas cangkeng, panas bujur. Iraha nepina ieu teh duh kerendeng dina jero arek ngomong mah era ku batur bisi disengsserikeun. Ieu teh jauh keneh kitu nya. Sakadang deui Mang. Sabar we Mang nya. Kege lamun geus nepi mah diturunkeun. Lapar aing hayang dahar teu kuat yeuh lapar. Nya sakadang deui paling ge setengah jam deui nepi. Setengah jam deui. Teh atuh euy. Batuk. Aduh, setengah jam deui. Lila keneh. Cek pikirna Kang Oding nu sarua geus teu kuat lapar. Nya antugna mah reg mobil eureun si Uned nangtung di hareupeun supir pok harita ngomong. Urang teh geus nepi ayeuna mah. Sok turunnya saurang-saurang. Cek si Oned gituna sabari miheulaan turun tina mobil. Jelema tarurun tina mobil saurang ngarah teu ngahabayakeun batur. Aing teh lapar yeuh. Aya warung sangut teh di dieu teh teu kuat tuh. Oh, itu tuh warung sanguna Kang Sudin. Sanggeung kaninya tuh, gerada lahar mah. Warung si Sudin. Si Sudin di dieu anu dagangna lain. Nya bener. Si Sudin tuh. Proyek teh di mana tuh rek dibangunna? Nah, di malaman itu digawe nama urang. Geus aya nama. Nalahar heula we si Jongjon nya. Kuring rek nelpon heula si Bos. Cek Uned sabari ngantelkeun HP kana celina. Atuh nu tadi dititah dahar ngabring lalempang ka warung Kang Sudin. Ari Kang Oding mah kalah ngarurat reret ka sabudeureun eta tempat nempo taneuh kosong nu lega anu disebut nama nu rek digawean ras ngareret kagigireun. Aya wangunan nu keur digawean keneh tacan rengse. Dititenan soteh asalna nyawae bakal lila pagawean. Sanggeus nitenan sabeneran terus wae Oding muru kana restoran. Barang nanggoh dina lawang panto bangku di jero warung geus pinuh ku jelema nu tadi bareng dina mobil. Udin rurat reret ka jero warung ditenan kana eusi warung kasampak Kang Sudin jeung pamajikanna dibantuan ku dua pagawe keur ngalayanan. Anu mesen sangu suka bingah Kang Udin lalayan tur someah ngalayanan anu meuli. Matak PKB taun nempona ret deui panona ngareret nuker dariuk dina bangku. Sawareh aya nuker dahar, sawareh aya nu can kabagean. Karelek Odin neureuy ciduh nahan bakating ku lapar. Aduh, masih lila keneh ieu teh duh. Selapar duh, ieu teh kumaha nya antri pisan warung teh kerendeng dina jero hate. Terus wae malikeun awakna
rek keluar deui ti jero warung. Nya karek oge Malik si Uned geus aya di tukangeun. Kunaon keluar deui maneh teh ding kunaon? Pinuh tak kabagian bangku duh. Jaban nu sejen oge tacan dilayanan sawareh kumaha. Suwe keneh atuh kieu mah yeuh suwe. Cek si Uned sabari nanggoh kalawang. Si Udin terus ngalengkah ka gigir warung. Gek diuk nagog si Uned nyamperkeun. Daripada bengong kieu mah ya udah heula atuh ding udun. Kituna ngeluarkeun bungkus rokok ditunda dina taneuh. Uding ukur unggut. Sabari gap wae kana bungkus rokok dikeluarkeun sabatang terus wae disesep. Bangun nu nikmat ka Cida. Duh, ngeunah kieu geuning udud teh geus lila. Tara udud yeuh. Nya kitu teh atuh ding. Adi di Ned, adi di lembur mah bodo-bodo jang meuli udud, jang meuli kopi ge di mana bawa keur bareng anteng ngulinkeun haseup. Jol supir nu mawa rompongan nyamperkeun. Kunaon nungguan di luar atuh? Tak kabagian bangku mang. Antrinya nya. Supir kituna durateret katukangeun. Pok deui supir ngomong ka si Unen. Ned, proyek anu kumaneh dicekel. Apaan pilih laun ieu teh? Nah kitu nya teh. Warung sangu di dia ukur sahiji. Nah, maneh teh teu kapikiran atuh. Nitah pamajikan maneh we buka warung sangu di dia. Cek kituna teh supir mere pamandang kasih Aunet. Pamajikan uing mah moal naikkeun. Moal naikkeun si Nenok si Demplon mah euy dagang sangu. Jaba boga orok di imah. Acan modalna gede ieu teh. Tembal si Uned kituna sapok-pokna we nembalan. Ari cek wing mah yeuh lebar. Lokasina teh alus jang dagang sangu mah. Jaba di dieu mung aya hiji warung sangu. Proyek maneh bakal manjang ka hareupna. Acan ke taneuh kosong anu dipalebah ditutuh. Arek dibangun deui cenah komplek perumahan. Ieu mah yeuh moal salse 5 tahun proyek di dieu teh. Aya deui. Ari moal mata kaurus mah kumaha tuh. Arek muka warung, arek muka naon oge. Aya anu aya pamajikan uing teh ya pasti. Pamajikan teh euy, amak-amakan deuleu. Gara-gara kecapean meureun ngurus budak jeung dagangan. Komo lamun ieu rugi, wah pasti urang teh euy dicecer bolang ku pamajikan teh, dicarekan unggal poe moal naikkeun. Da pamajikan maneh mah galak atuh. Galak jadi paur urang ge euy, paur. Ari maneh. Ari galak mah henteu, ngan kitu we. Ari kacapean teh pagawean di imah parabot dapur oge pating kalayang euy. Halibeureun dasar. Paur ai kitu mah, paur boga pamajikan teh euy. Mantang oge hoream uing mah madami teh. Anu kitu teh wah moal balik boga pamajikan teh euy moal balik. Si Oding anu ti tadi ngaregepkeun paguneman supir jeung si Uned. Manehna asa kapikiran hayang dagang sangu jiga si Sudin bakal rame jigana ngawarung. Cara si Sudin bener cek supir. Bakal nambah wae jelema
Acan nu di proyek nu sejen meureun meuli sanguna ka dieu kabeh dataya warung deui anu sejena. Nya si Oding teh umat imut sorangan asa kabayang meureun. Aduh, bener-benernya kabayang. Lamun kuring ngawarung di dieu pasti nu meuli teh antri ngajajar teu kalayanan. Cara si Udin ayeuna duh pasti bakal tereh beunghar. Bakal tereh beunghar tapi keke si Uned wae geus teu mampu. Geus bingung kumaha modalna. Komo uing anu geus puguh teu gablagna naon duh. Mikir ka dieuna mah heueuh. Ah, geus ayeuna mah digawe heula Sing jongjon di dieu ulah waka mikiran nu teu puguh gek garentes hatena kituna. Ning atuh geus lah ayeuna mah urang dahar hayu. Tuh geus aya nu kaluar. Buang geus aya bangku nu kosong. Nya hayu atuh Ned, hayu geus lapar kuring teh. Jug wae meh da bareng harudang nangtung asup ka jero warung gukgek dariuk dina bangku nu kosong terus wae mesen sangu jeung ngeunah. Sakumaha anu nu dipikaresepna ponyo dalahar teh bangun nu nikmat naker sabab ti tadi geus dahan lapar sanggeus rengse dahar mah Uned samayaran sakabeh rombongan jalma anu tadi da lahar. Nin samaraha sakabehna. Oh, jangan nu tadi dalahar. Anya sakalian gitu samaraha. 400.000 Ned, 400.000. Ya atunya cek si Uned gitu na ngasongkeun duit ka Sudin. Duh, geunah pisannya ieu teh. Teu kungsi sajam geus meunang duit 400.000. Keningan asa babarieun nyangan duit teh. Gerendeng dina jero hate Oding basa beki kabita hayang usaha kana warung sangu. Hayu Ding atos maneh teh. Nya hayu atuh hayu kituna teh sabari ngaregot cai anteh. Ding wayah nanya ayeuna mah nyieun imah bedeng heula keur sarengke kumaha cek si Uned kituna ka jalma-jalma nu aya kabeh di dinya sanggeus dititah ku si Uned bae mah prung kabeh jalma langsung nyiapkeun bahan-bahan tina tariplek keur nyieun imah bedeng ngarah ka ayuhan jeung buni wungkul padu bisa sare cukup jang kabehan sanajan tegeunah jeung tumaninah oge handapna ngagelar tali prek beh teu kotor kana taneuh. Barang reup sareupna bedeng geus kajieun sawareh ngareureuh di jero bedeng nu sawareh kacai aya nu mandi aya nu miceun kituna aya nu mangkat ka warung Kang Oding. Kang Oding mah lempang kacai rek mandi di bedeng kacai teh rada anggang kudu ngaliwat warung si Sudin barang si Oding ngaliwat meneran aya nu digawe di proyek nu sejen keur darahar atuh pinuh warung teh ku jelema dugi teu katempo pantona acan. Euleuh ramenya warung si Sudin teh paingan di lemburna bisa kajieun imah agreng kabeli taneuh kabeli sawah atuh usahana ge meuni laris pisan cek garandang si Oding kituna bari gigideg
terus wae lempang muru ka cai. Sabari lempang manehna mikiran kumaha carana bisa usaha jika si Sudin. Aduh bener iya mah kudu bisa ya, kudu bisa usaha jika si Udin. Di mana modalna kudu neangan heula ka mana modalna ya. Tuh hayang usaha kana warung sangu ngan bingung neangan jang modalna. Sugan we aya atuh di dieu teh anu erek mere modalna kitu sugan aya. Aduh waktos nasib cenah baraya. Aduh insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka 7-nya. Mangking ce ngaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.